Ya Rasulullah salamun alik. Urangnya bakai maki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teh kan ki Zaid nama sorangan tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang minta tulung ka sasaha eta Ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain tah mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan Ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureunana 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mani eueuh lawan tarolol ta partai atuh lawan habak boloo atuh aing nu izin mah pan ieu kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek wah payah ya PDI parah ya lawannya PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jang ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bangek ngek bae eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik teh bah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu pardu kan ngajawab teh ngajawab teh pardu aya anu salam nama sunah ngajawab nama pardu pada tadi pardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh Ki Zaid didinya keur caricing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an dora kakabean lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab meunang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunana 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke sia tah heuy ieu teh tiluna udah datang RT geus pegat uratna RT susah emang harapanna berkat doang
tapi begitu sebenarnya mah kumaha nu susahna. Nu susah tapi rajin bermasyarakat, nu susah rajin di ka masjid, nu susah rajin pengajian. Malah mah lobaan nu karunya, urang tahlil. Kajelema mah susah tapi nya mah rajin jasa. Masya geus ulah hayang berkat, ulah hayang naon. Geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya. Dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae. Ai. Kunaon refleks amat sih. Nah, iya fardu kifayah. Urang ngariung di imah 50, 100, 200. Jol jelema datang. Assalamualaikum. Urang mah kadang-kadang kan ngajawab, "Waalaikumsalam." Kabehan masalah. Marina ngajaran teh kabehan, tapi ku saurang ge, "Waalaikumsalam." Nu sejen teu doraka. Tah eta aturan ngajawab salah. Timbul pertanyaan, kumaha lamun suluk salamna bocah cilik. Iya bocah mah cilik ge, mungkonon sirama. Orangna bocah. Budak cilik ya, budak leutik. Budak leutik maksudnya di bawah balik. Umur 10, 9 tahun, nyana geus pinter. Lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok. Muncan waktuna. Pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun. Urang dek kawin, belajar ilmu nikah. Urang dek dagang, belajar ilmu muamalah perdagangan. Urang dek jadi pemerintah, belajar ilmu kepemerintahan. Nah, ayo budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha. Dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun. Disai-sai. Masyaallah. Kumaha teh teh kiai wallahu a'lam. Bagus apa teu wallahu a'lam. bagus baik niatna bener apa teu guru. Lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna eta teh permaksudana kos ka teu malulu. Permaksudana eta ibat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca. Waduh kok di DPR bae studi banding podol sero. Studi banding naon? Ya eueuh pibuktina na Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur. Datang ka saiki ya ora ono. Biaya mah pira iku we teh. Mangkonon ge. Nah, kronjo manjing ge. Aduh. Kebel tahun gara-garana Jawa kos gitu kebel-kebel ka Sunda deui. Nah, kuari mah uruk salam lah budak makan budak sepirage. Budak umur 8, 9, 10 tahun insan taklif. Nah, nyana uruk salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang nabe ulah kada ku Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe. Anu hayang nunteu atuh henteu ngan nunteu ka poe hayang. Assalamualaikum. Budak, waalaikumsalam ceng, dididik na ceng dididik kita. Tata ngajawab salam budak fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah. Bagaimana kalau yang salamnya cewek? Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Nah, lamun awewe tafsil, lamun awewe nakolot geus teu pikahayang, tarolah geus eueuh pasiran lah. Ucayan gitu. Tah eta mah teu dijawab.
ini kos gitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret. Nah. Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh ya. Eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bae sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat, tapi cik mazhab Hanafi menteu. Mentak urang guari make qori'ah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalakina mah blon tah. Dicekul sama lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon da sebenarnya sia. Atuh ngadengekeun awewe ku lalaki awewe baris awewe bae. Dipermasalahkeunlah ngan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran. Lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana. Pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira. Wah iki mah saking mauk deh. Urang teh lamun deuleu awewe gelis lo mantep lah. Urang ditanya, eta nya nanya, "Berapa di Mas Bedi?" "Heh, genderuwo teh naon ieu?" Maksudnya teu menarik teh awewe. Pan awewe mah lembut biasana. "Bade ka mana Mang Fendi?" Kan geunaheun kana hatena. "Neng, bade ka mana Neng?" "Bade ka ditu." Dijajabkeun atuh ku Mamang. "Ih, culamitan." Kolot-kolot. Mak Haji mah tidak tahu diri. Kada sora nanti awewe kos kitu. Imbal lain kan atuh. Urang ngajureut teh sakitu geulisna ge ngadenge sora teh ngadenge sora. Eueuh harapan geus. Geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu terina aya soret. Separeuman dah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe. Kemudian nyeunaheun komo lagu mah aya gitu mengarah kana urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya. Urang kan jadi hayalan haram. Suara ieu mah eta mah ge panjang caritana urang keur nyaritakeun jawabus salamin ala jamaat. Nu uluk salamna lobaan urang sorangan wajib lamun urangna lobaan kemudian salamna saurang eta urang teh fardu kifayah atau lobaan atau bae urang fardu kifayah bae teh masyaallah kan hukumna salam jeung salat janazah beda. Ari salat janazah mah lamun teh amah disalatkeun ku budak leutik can jadi beda jeung salam budak leutik wajib dijawab fardu kifayah. Tapi lamun janazah ieu disalatkeun ku budak leutik ta eta teh masih keneh kadoraka eta awal. Tapi kabelah dieuna mah diralat kembali budak leutik lamun nyolateun janazah asal mumayit pinter ieu cek ashab Syafi'i tetap jadi
nu mantak jadi daun sebab dina salat teh janazah mah doa sedangkeun budak leutik mah masih kene jauh kana dosa leuwih gede ditarimana doa budak leutik dibandingkeun jeung ki haji nu sok ngabohong bae dagang teu beres. Misalnya atuh hebatan gini budak leutik sedangkeun mayit mah butuhna kana doa. Budak doa mantap sakumaha kamari kiai anu henteu ikhlas ngadoana jadi imamnya ngadoa dibandingkeun jeung nu susah anu teu diondang-ondang ajan aing mah karunya kanyana lah beuh keur masa hirupna rasakeun jasa pamerena jeung sagala tutulungna aing wedek nyalateun teh jana kan ngadoana ikhlas tah hebatan si eta bandingkeun jeung kiai nu datang ka dinyana ge kudu di amplopan gede bae asal henteu bae ngomongkeun ki bangpak tah pokok gitu tah ieu hareusi ikhlas teh saya mah gitu tuh budak leutik mah can aya dosaan budak leutik can aya dosaan mantak loba kakula teh anu usul kiai eta aya nu maot di lembur kula mah nu ramena budak leutik cenah eta kumaha tah kiai budak leutik tuh kolotna babeleng ge 10 20 budak leutik aya 50 mah larang dah ulah maksudnya nama pan beureun hayang sholawatna tah hayang sholawat ka ajeun nya kurang puas beureun besi kiai ieu hudang hees meureunna ngajawabna maksudna meunang saminggu datang deui nya ieu pasti nanyakeun eta deui cek aing bener bae da kamari kula kukulisikan ban kitu tah ya jangan aja di kiai kula ditanya di lembur kula mah lamun nyalateun malah lalaki kolot paling 10 20 tapi lu budak mah masyaallah asal ngadenge nyala teh 50 60 eta sih larang tah ulah ngauleng we padahal tahu budak leutik cekeuna teh atuh masalah cepola budak leutik nyana nyalateun kan budak nyalateun biasa pancan puguh bisaeun kajeun cepola teh nyana nanya di pan nyana can puguh nyahueun kieu cara jolat teh puguh kolot gitu nyahueun aduh ya Allah kajeun kudu teh nyana tetep nanyakeun emang nu bantak kajeun kunaon kiai anu dibutuhkeun doa nyalateun mah budak leutik kan nyana ge ilu ngadoa anu ngadoana mah can puguh ikhlas kiaina Allahumma ighfir lahu leungeunna ge kaluhur Allahumma ighfir lahu warhamhu di jerona mah amplop yang gede ya aju nyileuk ka dieu heran aya naon si di bariasa basi tah budak leutikna mah anu ngaaminan ikhlas amin 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 atuh tah anu ditarimana mah buating budak leutik nu amin-aminan tuh lamun urang pandangan ka dinya karak ojah heuh atuh masa eta aja sok perebut sholawat no atuh dimimitian ku kolot jing atuh masalah aja sholawat gitu urang mah kafarat ngaparatan mayit teh tuh fidyah karunya ka mayit fidyah teu karunya teu kudu entek so aya pernah aya nu datang ka imam kula Muhammadiyah nya ditakeun tahlil nya mimitina mah pajar lain Muhammadiyah di perumahan ngaranna ge atuh miti nanya tahlil kemudian eta ujung-ujungna meureun nyana sok memandang di musolanyana sok dibarere duit nah akhirnya jana nanyakeun tentang fidyah pajar lain Muhammadiyah kabelah dieuna kulantaran kenceng nyana oh cak pasti MD jelaskeun ku kula tentang fidyah begini menurut ahli sunnah wal jamaah di NU seperti itu. Lamun memang Muhammadiyah nggak usah diributin yang begitu mah. Persis nggak pakai, nggak usah diribut-ributin. Udah aja, Mas juga kalau nyalatin, walaupun Muhammadiyah ikut nggak apa-apa. Ntar giliran sholawatnya, atau jangan di depan, nerimanya belakang aja. Aku pula digitukan, karena panasun. Ayo sia ku aing jai mah aing mah malena ngusir jai mah aing sia salam
wa yusannu ibtida'u sunnah ngawiwitan salam ngamimitian uluk salam teh aya nilai tambah sunnah nu ngamimitian salam teh sunah kan urang mah biasana nu datang teh salam teh padahal mah nu diuk bae ge masalah ieu datang kiai assalamualaikum biasa tah ka kiai mah kiai nu datang kudu mah kiai kan anu salam ieu mah nu ieu kan anu nyambut assalamualaikum kiai masalah masalah ai kudu nama nu datang ngan ketika anu darariuk nu salam atunya nu menang ganjaran ibtidah nyana tah tuh hari lain kiai mah nyolonong baik. Waalaikum. Tadi jawab. Waalaikum. Oh, enggak jawab sararial dah. Tanya saya konon tengah jawab bajingan. Salah mah jawab baik dek bajingan tadek naon. Sebab naon? Ieu kan ngadoakeun salam. Mantap. Kumaha lamun aya kafir uluk salam ka imah urang. Tuh. Kafir uruk salam lantaran di urang mah kapan negara demokrasi geus atuh nu nyicinangan ge nu beragama sebab syarat nomor kahiji ketuhanan yang maha esa bae aing mah sebab guru aing keur SD orang Jogja ketuhanan yang maha esa esa nya teu bisa orang Jogja mah esa bae teu bisa esa ongkos nyebut tereup teu bisa terep doyong doyong orang Jawa kos gitu doyong eta ieu ge esa geus kitu wae tah pembawaan datang ka kuari gua lagi 2 tambah 2 titik ye itu guru gua 2 tambah 2 titik sama dengan titik tapi saya titik orang Jogja eta kos nah ya wa yusallu ibtidahu sunnah ngambil kumaha lamun aya kafir ulah dijawab sebab ieu mah kapan urusan adalah urusan ngadoakeun salam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum geus bae aya engko datang ka imah urang engko Assalamualaikum aji gitu ya nak waalaikum geus bae kaget ulah make waalaikumsalam waalaikum tuh kan pinter berarti tah aya encek datang waalaikum nyadakan gitu assalamualaikum encek bisaeun kan lamun urang kampung Melayu makan Cina ge paseh salamna ge belah dieun kampung Melayu tah wates bisaan salamna terus deui belah ka dieu tah naon tah kadinya tah hah terus deket Tangerang teh kota naon tah Sewan kebedul-bedulna bisa salam deh jawab Sewan assalamualaikum pajar Islam kan orang mun nyaho mah deuleu matana bintit ye kajian gugu mah ge encek lah ya waalaikum nyada assalamualaikum Pak Kiai waalaikum sok nanya kenapa waalaikum dong ge sinu kan Cina saya haji udah 3 kali wah haji matanya bintit atuh bintit mah bintit aja katolojok aing di orang kan loba anu wajah Cina padahal Islam loba di orang mah bangsa bunder tak kadinya teh terus kabelah ditu terus eta daerah orang mah tadina kan encek ngadominasi di encek nah lamun aya kafir salam ka urang jawabna cukup wa alaikum bae geus atau alaika beres panjang dongeng salam dina Bukhari gitulah urusan salam
kumaha lamun kade jelema keur ngising orang assalamualaikum ada jawab keur ngising nu ngising da ulah ngajawab mun ngisi lu teu wajib ngajawab teu wajib bahaya ngisi ngajawab itu Waalaikumsalam ulah atawa keur jima jeung pamajikanana nah berang-berang lantaran sono ngaranna ge panganten meureunnan lah atawa lain panganten lain naon ai sono mah sanajan aki-aki ge ai sono mah nya tas ngadahar dangdeur meureun kaserengan nah langsung ka imah jima jeung pamajikanana aya tamu Waalaikum ulang aja moal beres atuh moal beres ngajawab Waalaikum cicing we Waalaikum lantaran meureun anak kagok ngajawab bae cak tamu teh pan lain deui jawabanna wah teu beres cenah ieu teu ulah termasuk wakilin nu dahar nu keur dahar ge teu wajib ngajawab aya jelema uluk salam kanu keur dahar teu wajib ngajawab salam teu wajib atuh Waalaikum enggak bisa keselekan bisa jin eta anu salam lagi kadang-kadang aja hayang ditawaran lamun model si eta mah anu salamna Waalaikum atuh kan assalamualaikum kan dihareup bae ulah neangan lawang mana nu molongo Waalaikum teu ngajawab bari geudar ka bener aja mantek aing teu ngajawab ge eta nu pake kasieun aya ada cara wae bagus kos itu mah lolos remna lolos asa mana nu molongo teu beunang salam eta kan jeung kali di urang kan teu belajar kabeh ge kadang-kadang salam teh sebuah barakali teh mah lain salam teh mah ngagerokeun salam mah 3 kali wassalamualaikum kadegeun pasti kudu boga imah ngan keur kagok pan meureun keur dahar teh ya keur minum teh ya atawa keur macem-macem Waalaikum 2 kali Waalaikum 3 kali geus diu atuh ieu mah neangan Waalaikum Masya Allah nah eta teu wajib dijawab anu terus assalamualaikum ade Kiai Waalaikum eta mah lain ngagro lain salam ngagrokeun heuh cara jeung kitu wa pihamamin jeung di padusan ai qadi hajat badadi teh keur jima beunang teu wajib ngajawab kemudian nu keur dahar wajib ngajawab termasuk nu keur di jero padusan di hamam di WC wala jawab alaihim teu kawajiban ngajawab. Jadi kesimpulanana urang sunah ngamimitian salam kemudian ngajawabna fardu kifayah mun sorangan fardu ain mun lobaan fardu kifayah mun aya nu ngajawab saurang cukup nu kabeh teu kadorakan lamun teh mah eueuh nu ngajawab doraka eleh ku sireum mengantai sasalaman ngantai sireum sok mau aya 100 200 nya sireum mah sasalaman eta hebatna sireum adabna luar biasa cak sawareh mah lain sasalaman baheula keur zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sireum jima nya sireum sireum teh jima mah ka jelema ai hewan lakian beda-beda bahasa kan beda-beda bahasa mah menyai ka euy kebo keur jima amah budak sopan amat cak di Bandung kudu aya
aya tahap-tahapanna itu mah lakian atau ngajalangan. Nah, itu teman hewan. Cuma ieu jelema udah kelakian. Teu bagus, eta mah jangan hewan kos itu. Kos kotok jeung taina, urang mah salah bae eta. Urang mah eta tai hayam susut masyaallah. Giliran bae ditanya, Aisyah naon jeung daging kotok. Dibalik ya budak. Ai ka taina tai hayam, ai dagingna daging kotok. Dasar orang pondok bolon. Teu nyaho. Adab-adaban. Bade ka mana? Wangsul ti bade ka mulih ti mana? Wangsul ti pasar. Beda teh. Sudah bagus itu hararese teh kitu. Para hadirin sadaya pribados kapapancenan pribados. Ulah make SIM pribados. Eta di urang mah jadi ngadengekeun aing mah pegel ngadengeun. SIM pribados kawakilan aing make pribados ulah make SIM. Aing make SIM mah kadana SIM abdi, SIM kuring kapapancenan SIM abdi, kapapancenan kalau make SIM abdi, SIM kuring. Heg, aing pribados ulah SIM pribados bodem gua insya. Geus bae SIM aing di dieu nangtung ye kawakilan. Sedep kadengena. Dararia ulah garande nya. Tah eta Sunda teh hese sudah ulah lalamora. Ba antara jawaban pertanyaan yang jawab berbeda. Ya Allah, ya Rabb. Rama nuju naon? Kaditu ulah pun Rama pun teh ka urang. Ieu mah urang mah ai pun Rama nuju naon? Berarti bapak aing keur naon? Eta kan lu ditanya. Ya bingung. Ai pun teh ka urang. Dibiasa ieu pun anak. Ulah pun putra, sopan amat ka anak. Ya saya, ieu pun putra, pun anak tah. Jadi ka anak mah ulah sopan urang tah. Lamun ti ditu mah teu batur. Dupi ieu putra, oh muhun ieu pun anak. Kan hese teh Sunda. Belajar sejak aing. Ye, parang sana. Mayar dong. Sumah gratis bae. Hese. Batur nanya, Kiai, ieu putra bener tananya. Oh muhun ieu pun anak. Kitu kuduna. Ulah kieu, oh muhun ieu pun putra. Ah, si Kiai sopan amat ka anak. Anak mah teu kudu sopanan. Sabaraha? Deuk sabaraha gaduh putra Kiai? Bener tah nu ngajawab teh. Atuh tinu ieu mah aya 10. Emang aya deui nu sanes. Pameget sabaraha? Nu pameget teh sabaraha Kiai? Bener tah nanya tah. Oh, lalaki aya 4 atau 3. Lalaki tah urang mah tah. Beda itu mah nanya. Dupi pameget teh sabaraha? Ah, lalakina 3. Henteu beunang dijawab. Dupi pameget teh sabaraha? Lalaki pamegetna aya. Iya tuh sopan-sopan teh ka anak. Ieu mah bahasa bapak ka anak. Ulah make putra tuh. Itu mah dupi putra pamegetna sabaraha? Oh, anak lalaki aya 3 anak lalaki cek urang. Tah hese geus kitu teh. Nah, nanya, pun Rama nuju naon? Pun Rama. Euy, emang bapak saha? Kuduna tos bae Rama nuju naon? Kakarak itu nu ngajawab mun anakna. Pun Rama nuju kulem. Tuh. Dupi Mang Haji Pendi anu nuju aya. Oh, nuju ngajedog. Aya tah babandinganana. Jadi lamun kanyana cicing sopan teuing, ngajedog siapa? Tak beda-beda bahasa teh. Nah, ka bapa pun biang, ka indung pun biang, nah pun Rama dan lain-lain sebagainya. Nerapkeun sare, kulem, leloson beda. Mun ka kiai leloson. Dupi kiai nuju leloson tah eta sopan biasa. Ajengan nuju leloson, dupi Mang Haji Pendi. Wow. Nya mah keur ngagantung maneh. Beda bahasa lah. Tuh, gua sopan teuing kulem ka nyana mah tuh. Dupi Mang Haji Pendi molor. Tuh gitu. Pun Rama kulem Haji Pendi molor. Eta
ngan kuari mah mendek bisa bahasa Sunda kumaha budak di SD nu magahan ge urang Jawa. Bakalan Sunda urang Jawa aing mah teu percaya aja. Bade kemana? Teu beres. Ye, kepala sekolah teh bisa nerop-neropkeun. Heran ieu kepala sekolahna. Padu asal guru bae. Atuh kudu bahasa Sunda mah lemas. Itu naon muning. Udah makan munding. Beda gara-gara guruna orang Jogja. Loh, itu munding. Wah. Teu beres ini. Iya, teu beres. Nah, iya bahasa. Urang ge dialek teh lamun maca kitab karangan Syekh Nawawi Banten karak dibuka doang ge. Haju ka harti bae. Beuneuheun dibacana. Deuk kitab naon bae karangan Syekh Nawawi Tanara ngineng termasuk tafsir Munir. Dibaca bre sebab nyanana urang-urang. Tapi lamun urang maca karangan Imam Ghazali kudu ngahuleung heula urang. Atuh sia mah karangan sage ngahuleung bae. Barang sana akur atuh henteu. Beda dialek bahasa beda lamun orang timur terus itu lamun urang terus kieu. Jadi urang teh lamun maca kitab endek maca karangan sata, karangan tengetkeun karangan sa. Karangan hese dibacana sebab gaya bahasana beda. Terus di urang mana? Urang Jawa. Jawa apa Jawa mana? Jawa Solo, Pekalongan hese berarti. Jogja hese sebab keraton deh itu. Ya bahasa Jawa mana? Jawa Rajeg. Aing tandingna. Wis lah. Bau aja remeng-remeng. Ya dek aja, dek ojo, dek ora, geus kitu bae, laka, sarua bae. Eta